فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أعلم بمراده. وإن خفتم sarang lamun sieun marane kabeh alimtum tegesna uninga marane kabeh shiqaqa bainihima kana perpecahana antara duanana. Khilafa tegesna perbedaan, baina zaujaini tegesna antara dua salaki pamajikan. Wal idhofatu ari idhofat lil ittisa'i karena ngaluasakeun ay syiqaqa bainihima tegesna perpecahan antara duanana. Pab'asu maka kudunyian utusan marane kabeh ilaihima kaduanana biridahima kalawan ridona duanana hakaman kanu ngahukuman rajulan tegasna hiji lalaki adilan anu adil min alihi tina alina zawj aqaribi tegasna karabatna zawj wa kaman sarang kanu ngahukuman min ahliha tina alina zawjah wa yuwakilu sarang ngawakilkeun azawju saha salaki hukmahu kana hukumna itu zawj bitolaki dina nolak wa qabuli iwadin alaihi sarang narimana ojol-ojolan alaihi kana itu tolak wa tawakkala sarang narima masrahkeun ya sa itu zaujah hukmaha kana hukumna itu zaujah bil ikhtilai dina khulu dina minta cerai payajtahidani maka ijtihad duanana waya murani waya marani sarang marenta duanana
al-zalima kanu ngajolim biruju'i kalawan ngarujuk au yufariqani atawa misa duanana in ra'aya lamun ningali duanana kasih jolim qala ngadauh Allah ta'ala yurida lamun karep duanana ay al-hakamani tegesna dua anu ngahukuman islahan kana ngabereskeun yuwafiqillah maka mere taufik Allah insyaallah bainahuma antara duanana baina zaujaini antara salaki pamajikan ayat tegasna yaqdiruhuma ayat tegasna yaqdiru kawasa Allah huma kaduanana alama kana perkara waritu ma taatu eta taat min islahin nyatana tina ngabereskeun au pirokin atau misa. Inna Allah satune Allah kana wasana Allah aliman iku kang mauning abikuli syai'in kalawan saban-saban perkara khabiran tur anu mawas pada bil bawatini kalawan pirang-pirang jero kajuahir seperti johir wa budu sareng kudu ibadah marane kabeh Allah wahidu tegasna nauhidkeun marane kabeh ku ka Allah wala tusyriku sareng ulah musyrikeun marane kabeh bi ka Allah syai'an saeutik oge wa sinu sareng kudu berbuat bagus marane kabeh bil walidaini kalawan indung bapa izanan kalawan bagus biron tegasna bageur walayina janibi sareng leuleusna gigir wa bijil qurba sareng kalawan anu ngagaduhan karabat al karobati tegasna karabat wal yatama sareng anak yatim wal masakini sareng jama miskin wal jari sareng tatangga jil qurbanu ngagaduhan karabat al qaribi tegasna nu deukeut min kat anjeun bil jawari dina anak tangga awin nasabi atawa nasab wal jari jil junubi sareng tatangga anu jauh al baidi tegasna anu jauh anu kat anjeun bil jiwari dina tangga awin nasabi atawa nasab turunan wasaibi sareng babaturan bil jambi kalawan gigireun aropiki tegasna babaturan pisapari dina leulempangan au sonati atawa jijienan wakila sareng diucapkeun azaujatu ari pamajikan wabni sabili sareng ibnu sabil al munqati anu kapegat bisa pari dina perjalanan ibnu sabil wa ma sareng perkara malakat anu ngamilik aimanukum naon belah katuun marane kabeh minal arqai nyatana ti abid Inna Allah satune Allah la yuhibbu temika cinta Allah man kajama kana nu aya si jama muhtalan eta
sombong gede. Mutakabbaron tegasna takabur fakhuron tur gumede ku sebab harta. Alan nasi ka manusia bima kalawan perkara utia anu dipaparinkeun itu siman ya anu dipaparinkeun itu siman alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lamu bi muradihi. Kamari dihenteu-henteu oge ngaran-ngaran awewe nu bisa ngaluwihan kanu jadi lalaki. Tapaladur sadayana dina ayat anu tipayun aya beberapa hikmah paladur sadayana. Di antarana aya hikmahna masih hiji keur nuduhkeun bahwa lalaki eta leuwih unggul tibatan awewe. Loba marintosnya. Nomor kadua paladur sadayana ciri awewe anu soleh teh nyaeta anu nurut ya selagi lain tita maksiat ka Allah anu nurut kanu jadi salakina gitu. Karena anu nurut bahkan dina hadis anu nurut anu piresepeun ditinggali ku salaki jeung lamun eueuh salaki mampu ngaraksa karena harta salaki harta dirina jeung ngaraksa kana dirina gitu. Eta ciri awewe anu solehah nurut gitu lamun ditingali piresepeun salaki gitu piresepeun salaki tuluy lamun eueuh salaki mampu ngaraksa kana dirina jeung harta salaki jeung harta dirina. Takumaha ayeuna paladur sadayana tilu nya. Tilu lamun ayeuna kabeneran boga pamajikan anu ngalawan. Disebutna nusyuj. Nusyuj teh isyan teh ngalawan mangkrak. Paladur sadayana ieu dina ayat ieu dianjurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ulah langsung ngajatohkeun tolak. Jadi langsung nolak teh sebenarnya teu pantes. Teu pantes. Melanggar koridor agama ya. Jadi itu bisa langsung nolak tapi proses. Namun ningali ayat ieu boga pamajikan mangkrak ngalawan ladur sajayana wallati takhafuna nusuzahunna faizuhunna hiji tah dek nikah mangkrak ya dititah teu nurut nyentak bahkan boga pamajikan wani nyebutkeun sia kunyuk eta pamajikan naon buah bahkan ka anak bahasana monyet anak monyet sia berarti mana jeung bapana oa eta pamajikan disebut sungutna sungut naon buah. Taya wajib ka urang faizuhunna dituturan ya
mah paneta naon ngaranana kitu-kitu ge anak urang masa disebutkeun monyet eta besi can ngartieun dina masalah agama dituturan insyaallah di Cijerah mah moal aya banyak tipe awewe kos kitu tapi lamun di kalangan masyarakat sejen masuk loba lah baladur sadaya itu di Cijerah mah awena ge rajin ngararaji mudah-mudahan diharamakeun gitu tabejaan urang pituturan ya elingan Masya Allah Bapak mama hilap karena ge sungut dah lidah tak bertulang gitu lila deui kabeneran urang usaha teh keur nyampolet aspa dagang baso teh keur rehe hujan wae ya kadang-kadang eta pamajikan aduh hirup jeung maneh macan nyorang senang kan pi kesel eta ya goroweco ka mana-mana paladur sadaya. Nah, tahap kedua dipituturan guys. Ai mama boga sungut nya. Gitu ku bapa naon sing sieun ka Allah sok carakan carekan. Sok loba ngomong teu pararuguh tarimakeun we kana kodo jeung kodar ti Allah. Karana ge hirup mah aya boga aya teu boga. Aya boga aya teu boga, aya hujan aya alodo. Alhamdulillah ya palinternya gitu. Jadi miheulaan hujan. Miheulaan datang miheulaan hujan. Miheulaan lamun kapiheulaan hujan kira-kira pray dewe urang. Jadi hadena miheulaan hujan. Siri Mas Bur. Alhamdulillah miheulaan hujan. Jadi hujan kapiheulaan ya. Ya, gitu lah Mas Bur. Soleh Mas Mas Bur. Iya, aya beungeut Jawa ya orang Jawa lain. Ngerti Mas? Hah? Ngertos. Iya. Nggih kalau ngertos Mas. Saya juga orang Jawa Mas, Jawa Barat. Allah. Binatu bawa apa? Pantes bawa aku seorang Jawa ya. Allah Akbar. Jadi Mas saya mah beki heureuy ya Mas ya. Itu mah beungeut heureuy. Itu. Tah, ya. Geus tah mah. Mulai dari sekarang mah kita tidur pisah aja. Mama belah sana kamarnya, biarin papa di dapur lah, dekat kompor gas. Bisa tak Pak? Sunnahna selamat tilu peting poe tilu peting masa SD beurang ya tilu peting man atuh ti peting ulah disarean gitu matanya ngacokeun wae kana rekaman ye kudu aya mangkoman we dina rekaman. Paladur sadaya baladur saya tilu peting man. Nah, akhirnya tilu peting duka terus menjadi pemikiran dia rata-rata lalaki nu teu kuatnya ai awewe mah kuat kan kira-kira mangkan di waktu ngarayap teh heula nya wayana tahan ta mangkene nya dalam rangka kita membangun wibawa terhadap istri kita. Pokoknya kumaha we urang balik gaya jamrut saeutik lah gitu. Ya, tingalikeun beungeut serem. Hareupeun pamajikan. Ulah cungar cengir deui. Atuh ke pamajikan kalaka nyepelekeun ka urang. Nah, cangir deui. Aduh, mama, papa, mama hampura ya. Itu
Yen salah dewe ke papahnya. Lila jeung lila, masya Allah, dasar awewe, gitu. Tahap katilu ya, nyin salah deui cemburuan, kabeneran hujan deui, kabeneran pala dur sadayana, ulah mikiran balik bae, tenang we bah, urang ngaji santai we, ya. Cek bahwa cedak kumaha hujan baliknya karena genepi tah pala dur sadayana Allahu Akbar cemburuan pugu alo urang ya ngaranna ge alo kanu jadi mamang datang capa cipitnya kitu mah cium tangan bari pamajikan ningalieun di mana boah nya nyium pipinya alo ieu kanu jadi mama diciuman eta aya nu moto aya nu mot cepret dikirimkeun divideokeun tuh salaki maneh tuh keur ciciuman jeung awewe ai bali nya cablak dah ai maneh ngaku usaha ngirim pasir we ya eta urang jeung awewe kikituan astagfirullahalazim enani mah sing ngeuceul geura jadi salaki ya kitu eta boga kabogoh deui urang hiji kasungka ya pantas eta lamun ngirim pasir ka Cikasungka rada sumanget contoh ieu mah ya akhirnya Allahu Akbar nah si mah tak videona si mah pan alo eta mah oh Masya Allah ya yen salah deui kan maka eta meunang kurang lamun teu daekeun insaf kurang dijamrutan teu ditanya selamat 3 poe 3 penting 3 utang karena sebab ya proses arek nolak hiji nasehat 2 singkahan dina tempat sare 3 ulah ditanya ya nyieun salah deui kara menang di teungeu ngan ulah nepikeun ka ngaraheutan ulah neungga ieu tah ulah teu meunang nyabok Pak goblok eta tipe lalaki Masya Allah bahkan di jetli segala pamajikan ditajoman Masya Allah punten ulah agama tidak mengajarkan untuk menganiaya seorang tapi menang orang ditenggel naon bitisna jeung ku panenggel anu sakira-kira teu ngaraheutan asbur duit we ratusan ribu sagepok 100 lembar sia mah badir wae gitu insyaallah insaf eta ya Allah itu menanglah maka panenggel anu sakira-kira teu napakan karena ini mah maafnya sakeun urang mah salaki soleh aya pan Pak saya nyinggung ya mah nya urang mah tara pinjam ka bank emok keliling dicaram kitu deui minjem deui ada itu urang mah geus nyaram kiki geus boga kapusing balikna ka urang-urang keneh keueur bayar ku apa asa ulah deui kitu deui bae tah ieu bisa dijadikeun proses keras teh ya kitu deui yen salah deui kitu deui teu nurut pan eta ya karena menang ka 4 kali di tenggel ai neng geulis cek bapak ge ulah sok minjeman abang kos kitu
minjem deui geus pusing mah bapak-bapak keneh tuh geus beak 7 kota sawah ge. Tah sok teunggeu ya sok teunggeu tah geus ieu nyambung nu ieu paladur sadayana eta solusi kaopat nya. Hiji naon tadi poho tuh bapak-bapak hiji naon nasehatan makan ulah di sarean bae Mang Agus. Nomor kedua ulah sare bareng. Nomor katilu ulah ditanya nya ulah ditanya. Nomor kaopat wadribu hunna karek solusi ya urang geus kaopat besi hate geus kesel teuing dicaram teu daekeun nurut bae apa aing mending urusan bae ku aing jatuhkeun tolak bae neangan randa deui cenah asbun. Masih banyak lubang-lubang yang berjalan cek Mang Asbur teh ya gitu apa aing neangan deui akhirna daripada aing ngukut di pamajikan aing model kieu bisa meuleun saha ka Jakarta dagang roti beak pake bayaran bank aya can naon karake 2 poe geus ditabarik deui karake celup 2 celup lah gitu Mas Bun ngerti secelup 2 celup tah tapaladur sadayana kuwae ya paladur sadayana ulah waka ngajatuhkeun tolak Pak cekuran ieu jangan dulu menjatuhkan walaupun kita memang geus greget pan aya tipe lalaki PA Pak langsung jatuh tolak air 100 buah amat sih Mas ya emosi paladur sadayana tak aya tipe lalaki kos gitu ulah ketika akan menjatuhkan tolak pikir-pikir dulu kan di ayat sebelumnya sudah enggeus lebih baik dipertahankan barangkali dengan mempertahankan pertikahan bisa ada yang lebih baik kita diberikan anak yang soleh ataupun soleh anjuran maka di dia ada 4 proses bahkan 5 proses cekuran nah teh aduh geus greget aing boga pamajikan kieu nah kudu kumaha ieu boga pamajikan mangkrak kieu wa in khiftum shiqaqa bainihima lamun sieun maraneh kabeh kana pecah antara dua nana tegesna salaki pamajikan diawatirkeun ye geus rada deukeut da geus 5 kali dinasehat geus teu sare barang geus tuluy teu ditanya geus diteunggeul geus kitu keneh bae minjem deui enak jasa ya saya nawaran pakai sepatu buat datang bu udah saya udah lunas iya ya lumayan nih buat beli panci cenah tak paladur sadayana kitu deui kitu dicaram tenur ulah waka ngajatokeun tolak tapi kumaha paladur sadayana nyokot ayeuna ti pihak dulur urang musyawarah misalkan ayeuna maaf nya Oman Mang Oman boga dulur pangsolehna saha kira-kira adil eta dulur teh ya panggil lamun aya ya makana tafsir sawina lamun aya lamun teu aya balikna ka kiai deui bae urusanna teh maka kiai mah disepelekeun ya lamun teu aya dulur anu soleh eueuh di dulur urang anu soleh eueuh balikna ka kiai-kiai deui Mas Bud kaulah macam-macam ka kiai diracun kayak apa paladur sadaya lamun aya panggil dulur urang anu soleh
panggil dulur pamajikan urang anu soleh deui. Dua ya. Maka di dieu rajulan adilan. Lalaki anu adil min ahlihi hakaman min ahlihi nyaeta anu ngahukuman tina ahli urang. Ahli lalaki, ahli Jawa. Jeung wahakaman min ahliha jeung anu ngahukuman ti ahli pamajikan. Karakter urang duaan di dinya bari Jumarat Jamrut geus baeud we salakina geus baeud pamajikanana nya kitu ulah kalaka ngadu ka dulur aya pan nya ayeuna aya paladur sadayana anak urang misalkeun nikah jeung hiji lalaki boga salaki galak bebeja ka urang di komporan geus salaki kitu mah piceun di bapak PA atawa aya paladur sadayana nya kitu boga anak ribut bae jeung eta pamah bapana si salaki teh ngomporan deui haju pak kompor atuh meladung heeh ya ai kolot mah sebenarnya kudu kumaha paladur sadayana sebagai kolot ieu kudu paladur sadayana kudu ngaislakeun lain kalaka ngomporan karena sabab ieu mah ayo siapa deui tiba baheula siapa rumah tangga jeung saya teh sebenarnya geus sageulis keneh nak bapa mah gampang cenah euy PA ya karak kumaha nu adil teh mangagus ye iyuridu islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira lamun ayeuna karep duanana kana ngaislahkeun kitu antara duanana maka ku Allah bakal dibere taufik jadi engke kumaha keputusan si eta si hakim teh kumaha ye mamang aduh ya kumaha pamajikan abdi kieu kumaha mamang cek mamang ieu jeung mamang ieu lah pokona mamang ti pamajikan jeung mamang ti salaki beunana kumaha ieu mamang itu mamang tetap para mamang maka kami kudu geussan bae apa gedeung mamang salat istikharah heula 700 rakaat gitu ya cek mamang teh ya paling ngelek-lok kudunan ya akhirnya musyawarah cek mamang malah itu ngaranna timbang masalah pas gitu ya maneh geus boga anak kudu ningali anak itu karunya tak anak maneh dieu urusanana lamun geus deui mah bari beungeut maneh geus hancur geus ramijut gitu lamun menang deui neangan lamun henteu aju kudu biaya deui geus hiji deui dah Kang, teu Kang. Nah, ka mamang na hiji deui. Geus teh jadi suit. Hah? Pancan jatuh tolak ieu mah. Mancan jatuh ieu mah karak musyawarah arek nolak. Maka arek nolak ge kudu musyawarah. Aturan agama mah. Geus pahadean deui. Kitu. Tapi lamun ayeuna kieu ai ceuk mamang sih dah. Ulaanan coba-cobalah. Ai tolak hiji mah da bisa ruju ieu. Kumaha karasaeun tah apa henteu lamun ditolak hiji. Kitu nepikeun kalepas idah. 3 bulan biasana nya. Kitu 3 bulan 3 kali hedan. Kumaha tah? Karasaeun teu? Dibiayaan ieu cek mamang mah mendingan geus jatuh bae jatuhkeun we tolak hiji kumaha eta jatuh tolak hiji karasaeun karak tolak hiji bisa dirujuk keneh maka tolak ieu paladur sadaya aya 3 proses aya 3 tolak hiji tolak 2 tolak 3 karak lamun tolak 3 mah ampun ini kopat tolak angin meureun paladur sadaya amun geus tolak
tilu mas mun geus. Allahu akbar.